A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati. Lan wajib apa amri tobat wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi apa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad. Wafi qaulin lan ing dalam kaul sawiji lan ikut tetep ing dalam kaul sawiji utawi lafaz tustahabbu dan sunahakeun ia istitabatul murtadi wal murtadah kal kafi. Nah anu hesege urang teh ieu ngadatangkeun asa didelekeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncina naon ya? Tobat geura-ge ka Gusti Allah. Lamun ieu nita tobat ka jelema murtad, lamun nita tobat ka awe nu murtad, murtadah, lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam, tapi negara demokrasi. Hege eta mah urusanana teh mah urusan negara, geus. Kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka sorga geus dijamin ku Gusti Allah. Maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar. Pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin sorga tapi tetep bae istighfar. Urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu. Asana ka ditu tapi tetep teu istighfar. Kunaon eta? Urang teh teu boga perasaan salah padahal didelekeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan. Teu asa didelekeun ku Gusti Allah. Nah, jang supaya asa didelekeun ku Gusti Allah, tobat geura-ge. Tobat, ai tobat teh kumaha? Tobat teh anu enggeus ti mimiti balik datang ka ayeuna. Urang inget-inget tobatan, duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling pupuntungan. Aya sapatu dicokot, aya besi dicokot waktu di pabrik baheula. Aya kasbak dicokot kunaon. Aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot, teu meunang sepi cokot. Haju aman bae deui tah. Lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek kana mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun edi Aisyah digawe nanaonan cek Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia emang aing teu neuleuh ka sia tobatan. Urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe memeh ditika, kurang pernah diusapan pepentil susuna. Sia mah seserian emang osok meureun. Takan eta kan can ditika. Nah, eta ge sarua we tobatan ka Gusti Allah. Ayo geura ge. Nu ti mimiti balik datang ka ayeuna. Tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh jeung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan. Masya Allah. Baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama beuh so Oma Irama beuh ngadengekeun dangdut haram teh tobatan. Kuari mah omana ge boga partai idaman. Ieu Partai Islam Indonesia idaman. Pokoknya mah seluruh umat Islam diharapkan masuk ke Partai Oma Iraha.
mata idaman supaya di Indonesia terpisah Islam kafir sebab engke mah sekaligus presiden sapaket jeung partai deui Oma Irama geus pohara jasa nya nama Himmatul Aliyah pernah jadi musisi nyana biduan nyana kemudian jadi dai nyana kori segala rupa kuari geus jadi kiai kuari jadi non politisi pohara Oma Irama tah ke bakal aya Oma Irama sabodo teh mah aing ngan ngabejaan doang kasih balal bener jeung teu nemu wallahu alam bisa pakai ka sorga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres ulah robah-robah guys Masya Allah urang tobat lah nu geus tobatan nu encan kuari mun euker maksiat nyeureunnan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami mamaling misalnya aya kene jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kebeneran kuari urang eukeur teh keur maksiat keur nonton TV kebeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalna ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos ge ieu langsung bae astagfirullahalazim cek awena kunaon ka bisa istighfar gitu horengana neng teh lain mahram jeung kakak teh haram ya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang wih cek awena pohara amat aing mah bobogoh jeung ahli tasawuf mah jadi kos ieu cek aduh pegat di tengah jalan cek awe teh tobat eureun Masya Allah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim astagfirullah tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah hayu tobatan ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem geus kudu ngaragap diri kudu loba ka kuburan lain ka puncak lain ka Bali lain ka Singapura geus kolot mah kudu loba ka kuburan urang kieu bari kuburan tenang tuh oh ya kuburan manganu ieu sugi japae nyana komo aing mah susah modar meureun aing kudu kitu teh itibar si ieu bae padahal mah kasep nya jelemana ieu paeh keneh bae komo aing mah beungeut perang aduh sana modar aing mah ieu terus kurang tataan ja pararae horengan ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu wuduh PNS hebat ya ja paeh horengan si ieu pengusaha gede ja paeh horengan nah awak sia ge bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana ayo gara belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan keluar nomor sabaraha Gusti minta tolong cak Allah kunaon minta ka aing atuh sia takut gitu orang datang ke kuburan teh itibat jadikeun itibat geus kolot bakos kitu tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti
kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke urang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang buah isuk buah page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu seni dunya disebut nage kembang api manukos jeung majasana astina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isine kok sia bage panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling dia urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknya ieu mah urang geus dibaleum mah nya teh cerik teh dibaleum taya tidak cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun dek lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop aya dosa mah teu dicerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturanana geus kerincing ka urang geus babejade bae ka tadi ngaji ka Cilongoknya heueuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salakina nyaritakeun kula mah teu pati ngadengekeun ka emang nang gitu yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh bau koroncong lu gede kak koroncong lu gede bagus jasa bagus kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangan teh aya geun lamun ku urang teh ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebe jajan kak balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna kak iya tuh kakak gelen teh hayang membelikan ngan kan iya kan can boga duit sampai babe cerik carindul mata anak kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia cerik teka beli emas cerik teka beli selop cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh deuk mantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerikan dosa lamun teu bisa cerik tabakau cecerikan heula urang tengah peuting majikan ngadengekeun ka aji cerik naon ka ieu terus be dilekeun ku pamajikan
cek haji mah kos lain cerik dah mah cek cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik kurang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deh ka urang sopan kan nanya kak eta si peting jam 3 sok cerik ulah yang nyaho lah lain hakal mah yang nyaho bae cerik naon sih rahasia lain gitu kak maksudnya besi ditolak cinta doang kak si masuk gitu baik aing tobat ke pangeran sekolot ya emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak guys bisa emang cerik aing kakak cerik kan wah cerik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing tedek cerik istilu penting tedek cerik coba nangan bawang aing cerikan supaya cerik beneran aing cerikan ayo urang mai di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa beuh ngadoana ge datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok doa-doa aja eta ria teh kos kitu si mas sorangan mah di kamar orang cerik yang jadikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang cerik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang cerik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang cerik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik usahakeun supaya cerik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robayatul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiyah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip ajunanya kasih Rubaiyah tedek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata nate ya ku sieun-sieunna ka Allah ngurucut datang ka di kaemberkeun gurucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubaiyah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh indah neuleuh kasep neuleuh geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi
boga watek celite ngadenge kana merdu-merdu suara-suara merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina celite tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu celite pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pakai ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceuri urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya elmuna di abdi nah ieu teh ku abdi lisan teh henteu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang danai su Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti henteu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahaladzim sok tobatan kan encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceuri ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab makanya kalau dihalalkan ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah. Nah ieu beteng tobatan Gusti ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zati ada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti nu anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun henteu ditobatan lamun henteu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dumbul kubul suku kabeh tobat masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibeulah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teu amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya panyakit-panyakit di antara panyakit teh ria
hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa segala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli waing dibeli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea. Nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh panyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bege jang ngojai di neraka jieu teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya mah meureun teh teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa nu ditugaskeun merenya nang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus jangan masugi mah kada ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia na ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing tanya sia ku aing koret penyakit koret teh kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cegang jeung nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beuteung salamet dubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan orang teh penyakit koret can salamet bukhlu al hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bae bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula can pabelit pak jeung urang di suku urang ngaguling deh mendak jelema baheula mah sukuna nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong kas ngolong ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel awewe mah mun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngeja heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah wah naik motor geus kumaha ge teo geus eueuh masalah
belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di musola tapi kelempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim kelempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentar gawe astagfirullahalazim Masya Allah siapa seserian heran ini mah tuh isi barang eta ahli ngaranna geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jalma astagfirullahalazim aya jalma bae cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungguh teh astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur leumpang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa ka macul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullahalazim nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu sebab naon sebabnya geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah engke bakalna
manehanana ditajallikeun ku Gusti Allah lantaran manehanana mimitina belajar ngalegit-legitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajallikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah Tawwab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah Tawwab sedangkan aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kitu ceri unggal peuting ceri unggal peuting ceri unggal peuting ceri aya di lembur ge nu kieu be ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri we hayang nyandung kakak gombal ta eta mah urang mah ceri teh lain ceri kan dosa kan tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajallikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah Tawwab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuleuh jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajallikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajallikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya anak tapi ku wali Allah mah lain deui ditajallikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakkeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah maka nyawat nu mantak wali Allah mah sajelema ngalirik ahli tobat ka nyawat sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beuh iraha ning iraha geus kajen teuing tah mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa qila la yuqbalu wallahu alam